Ya, kemana? Cai. Emang keur naon di dieu ya kieu di sawah? Orang mana yang belut teh biasa bari moyan. Naon belut. Heeh. Aduh, ampun. Gak. Kurang konten mumpung di dieu ah. Sakalian we tuh. Heeh. Ka mana ya? Untuk mak-mak. Bang Reuyan dewek. Wah, bener. Oke, langsung pembukaan lah. Siap. Oke lah, bebenah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan channel Ayah Bobi. Pada kesempatan kali ini kita kebenaran ayah di sawah. Kurang konten saya orang ngeheureyan mak-mak aya nama. Urang ngeheureyan mak-mak. Oke. Gimana keseruannya? Kita lanjut. Come on. Halo. Udah sampai di lokasi. Asik. Ya kan. Mak-mak loba. Assalamualaikum. Keur naon mama? Urang hayang ngiluan bae. Oke, terima kasih. Kita eksekusi. Siap. Oke, guys, come on. Awas gak? Labuh. Orang mental biasa kan karek ayeuna turun ke sawah ya. Kabayan mana si Itongna? Oh, ke desa. Iya penting si Itong hadiah turun. Ngaraon eta kekituan. Dia teh keur ngarah duit teh nya homah Oh. nya teh bapana kurang asem. Urang yang ngiluan yang diajar bae. Bae yang diajar. Sip. Sok turun. Jarota. Deet jelas sama wayang besok. Salana jumlah. Urang goyang ngejeng mama. Mana bisa teh lempangna? Bisa. Karayapan gitu. Aisyah labu. Oke. Let's go. Kabayan sanggup teh kabayan. Oh, dok mental kan dahar bae. Aku aing masih diutah-utah aing mah. Geuleuh karunya si Itong itu babutut. Oh, ini kegiatan Si Itong teh karunya. di lemur. Kegiatan di lemur. Di lemur mah amun usum babut, usum tanur. Melakan. Ya, beginilah suasananya kalau di lemur mahnya. Beda jeung di kota. Kabayan bawa Di lemur mah ke Jakarta. happy. Happy semuanya. Happy. Oke. Maji, kumaha kituan bisa urang? Bisa. Hah? Bisa. Asa? Ajar. Ana mah dek diajar. Babut. Adun, anyun. Iya, nakiatan. Bawa ke Bandung. Bawa ke Bandung. Salengangan ka dia talikeun ieu. Kumaha? Iya. Itu talikeun. Gitu. Tuh, sok. Iya. Babut, bodoh babut. Nah. Oke. Kieu carana amun ceuk bahasa Indonesia mah naon babut teh euy. Mendudut-dudut. Mendudut-dudut. Nah, Dudut anyut. kieu. Ieu caina atuh teh. Nah dengan bau ieu, bau obat. Bau letak. Ah. Begini carana babut. Babut. Bismillahirrahmanirrahim. Babat. Naon euy? Aban, ajon. Ajon mamon. Si Manyun. Atun. Tuh. Babut teh kieu, comot. Amot. Dipiceun tanahna set. Tuh. Tuh. Nah, urang bisa tuh. Tuh.
Abah di kampung mah itu kabayan. Kabayan di kampung. Bawa naon di ditu? Mawa ieu we mah beuteung kosong. Ka bawa tangu. Da ngadi teh yang dahar sebenarnya mah Mau anu mere da. lain konten-konten teh dah dahar ngeunah. Tapi orang teu boga sangu can nyangu di mana. Mau anu mere. Boga beas kabayan. Hah? Boga beas. Beas mah aya nganten di desa lebar. Tah, ieu tuh. Ew. Ieu teh tapi kasegede kumaha? Sagede aya. Hah? Sagede abah. Segede abah. Segede abah babayan. Oh. Hey guys, begini caranya babut. Menurut bahasa Sunda mah babut. Teuing teh apa Indonesia nama? Merabutnya. Merabut itu benih bibit padi. Merabutnya. Tuh. Oh. Benang cangkeng teh ya. Oh. Nah, urang mah karek sakedeung geus salinyitan kieu. Engke dilempengkeun cangkeng mah. Salingitan teh yang dahar. Lapar ongkoh deui. Mangke ada sangu lagi can. Ya, Bucan. Aspek. ade mah nyut Ini can sedek kieu mah Aji. Can. Sedek kumaha? Segede bitis. Diabetes cenah bos. Kudu segede bitis ga? Ieu mah segede kieu meleutik keneh. Oh. Tah. Kudu segede kieu cenah. Badag-badag teuing nya euy. Ieu kan setik. Oke, tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Nah, itu lila keneh tuangna. Aing mah eung lapar beuteung. Dedek masak teu mau parabot. Aing bawa katel tuh. Dek mada kadina ge deuk kulin kadi atuh aya mak-mak resep dek kadi we nyampeurkeun. Mah katel. Kenahan kieu babutna nya we. Ieu ngagoreng keong. Teuh. Wan cepet-cepet kanu beungeut. Bae me kasap atuh jang kabayan. Sing atuh sing rapi kabayan. Enggak sedek kieu. Sing rapi atuh tanahna tong pedaya abis itu. Saya tapi teu anu memajukan. Nah, bae deui mah anu nyeusehan lah. Buyang we nama. Yang dagangan pemajikan. Tuh. Majikan ternyusukan. Tuh. Atuh naon deui tugas awewe mah nyeusehan. Kan abah kabayan teh cari uang. Eta mah tugas suami nyusung mah Oh, wadah. oke tuh, mah diganti. Abah kabayan tadi ganti. Abah kabayan teh kan cari uang ya. Iya. Nanti kalau udah sukses, Sukses, ya. nanti dikasih uang. Enggak sedek kieu. Babut teh tuh, beginilah ibu-ibu pencari nafkah. Berbelok-belok demi menghidupi keluarga tercintanya. Proses pengikatan mun bahasa Indonesia mah ngabeungkeut. Ngikat. Oh, ngikut. Ngikat. Ikat dulu. Kumaha euy? Muirkeun calana. Ai nyangrud kolor bisa. Nah, mulai dikitu-kitu ya Allah ya Robi. Astagfirullahaladzim. Aduh, kanu banget Bakal muka TikTok. Itu salah, begitu pakai gitu. Oh, iya nggak pokoknya mama lesot weh. Terong ungu. Tuh. Aya kan di TikTok. Oke. Udah dapat satu. Menang hiji. Menang hiji ge cangkeng nyeri. Tapi mak ya mah hebat. Mantap. Engke we tingali. Judulnya si ayam. Oke. Kita lanjut. Judulnya meresotkan kolor. Ini bener ki kanu jaloran kolor deh. Cangkeng nyeri euy. Ya ibu-ibu kamarana ya. Hah? Ibu-ibu aduh. Nah ai serangan. Kemana rana
tuker darahan teu ngajak-ngajak. Mama keur naon? Ini teu ngajak. Odok. Odok ah. Halo guys. Aya nama orang milu dahar jeung mama. Milu dahar. Aduh, ayo. Mana yang dahar teu? Ayo. Ayo. Kita makan. Kita makan. Kalau mereka tuh di rusuh lempang di mana emang? Cirabunya. Ayah aku udah launan lempang. Oh. Aduh. Mama. Itu ada mam. Jeung naon? Lauk jeung daging. Wih. Katuangan di lembur mah gara raya jeung lauk jeung daging. Wah, sehatnya. Heeh. Aring teu abi mana sanguna? Jeung marajang. Rejong. Ari atuh. Eta aya jadi. Ye lauk hirup deui daya kai. Iya, Mak, nu saha, Mak? Anya manggar ketuang mangga we. Ah, uyos bae lah. Tur nuhun. Atur nuhun. Nya. Cing kurang unboxing. Boxing. Ah, iya Mak Tadi mah kerja apa? Sebenarnya mah pakabaya nah dipasihkeun. Nya nuhun Mak, aduh, abi kita cantuang tos saminggon. Ya. Nya saleuleus kieu tueur ge. Tuh, guys. Tuang di lemur mah jeung nu kieu we. Kudu loba-loba da duitna. Ya tuh, bade mehna. Aduh, mih, cing ngaraosan. Ngoloan Mak. Iya, nah. Ya laukna bade laukna. Atur nuhun Mak. Laukna ye. Naon ayeuna? Lauk ye. Lauk. Mun ieu dage tahu kabayan. Wah, tah ieu. Lauk. Jair. Jair. Nah, loba duit cuma mah makalna jeung nu karieu. Pan mana tanur. Harum nyoh. Ieu Mak, urang ka ditu urang ngorban haji. Ieu deungeunna Mak. Duh. Haji, tuang jeung naon? Dage. Palai ge dage. Pak Haji, pakai kacamata madep. Palai dage. Nya bade. Wih, jeung endog. Jeung kotok eta teh. Jadi dage aya tuh. Mak, jeung naon, Mak? Dage. Aya kenceng lo. Asin. Gas. Urang nyoro aya. Eta kalau pare atuh. Tong ngagalai pare aturan sarekan ku Pak Haji. Kang mihun sajang lama ieu. Mak jeung naon, Mak? Madep euy. Tempe. Wah, ieu urang tadi teu moal deungeunna jadi loba deungeunna kieu kumaha? Rezeki nya. Rezeki. Kerupuk. Kacang. Kacang naon? Pan baroga kacang, Mak, di Palarasak beak atuh. Kacang. Abi boga kacang di imah hiji. Ya, kan Bisa dipasak. teu asa dipasak. Pageuh. Dicabut teh kakak ngajebred. Geus satekaneh. Tapi da kabayan. Ya kade gas. Karunya teu nyiteu. Let's go. Gaskeun. Deungeunna numpuk. Matak ulin mah tong ka kota ka dieu, ulin mah ka kotakan. Aduh Gusti. Ngeunang teuy. Gusti. Mak jeung naon, Mak? Udah. Aya daging, Ya log. aya enog, Pinang. aya bala-bala. Pinang harewe. Sambel. Eta belum asin. Guys. Belum asin. Wah, mantap. Mun ceuk bahasa Indonesia mah diduruk. Duruk asin. Bakar. Hah? Bakar. Oh, bakar asin, ikan asin. Harum nyoh. Jeung naon deui? Ieu ka dieu ka ieu ya. Ieu ibu-ibu milenial. Milenial. Jeung naon, Cek? Tong tarerik. Aya yang endog nih. Endog. Endog ya. Itu anak teri. Weh, aya Aya yang endog aya. hulu asin mun ceuk Indonesia mah kepala ikan Asin. asin.
Habannya mah kekelayangan dahar moal euy. Cocok di Ini dinya. tuh darah. Geus. Tutup heula. Mana sang Arab. mana kang kebayang. Sok atuh gerak tuang nih. Cing apa tuang? Enggak tuang atuh. Kalah ceri kira. Ceng cari. Cing gede Tong buang. ceng cerikan. Sedih. Sedih. Na TV mah bikin cing cerikan dari jeung kieu teh. Sok ban jeung mak di dinya. Bayan bias menang meuli oge. Temuanan naon tadi nya? Ritual heula. Bismillahirrahmanirrahim. Ambu ieu Anu ti kaler, kana beas. ti kidul, ti wetan, ti kulon, ti luhur, ti handap, tararuang sadayana. Kum tadi wiji-wiji. Amin. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ieu heula. Sengitna. Tararuang sadayana. Kan tuang mana? Kewe. Hah? Kewe. Mau kumaha beak? Ah, nyangan dewe. Nang deui bismillah atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Erek minum. Hmm? Erek minum moal. Terang minum abdi mah. Salah. Ahin. Pangsetnya. Nah, obatin uyah. Panturunan. Ari nok eueuh. Salah jangan teuing. Aya sok. Sok rebut teh. Ara. Iya bang, iya bang. Tuh. Cocok mah ka syuting mah boga TV. Erek dibere dage mah sieuneuun ah. Deg ditempo. Yeun. Oh, mah di syuting lah. Nya, sok itu mah teh nyes saja. Kabut teh tinggal itu. Teu aya. Dibekal deui si mama. Nya abah dia ke Abah. Hai, urang Cibisoro ieu taruang Ibi Isah tinggal jeung dage. Oh, tuh. Gimana ya Abah tuh. Tersaun sesa. Ah, Jangan terek tuang. Mangga. nah sauk cai eta. Apek gitu. Bisa cai aya. Mantap. Mantap. Jadi mah kan aya kikieuan. Tuang geus. Udut geus. Ayeuna teh naoneun mah ayeuna teh? Ayeuna naoneun? Melakan. Tandur. Ayo tandur, singkatan tandur naon? Melakan. Singkatan tandur ka melakan bahasa Indonesia na tandur. Ada ngiluan deh ah. Gaskeun. Ayo, mak. Semangat. Oh, maju. Semangat. Biar mah turut muning. Yes. Saharupna geus. Hah. Belah mana Mah, abi belah mana mah anu ngilu melakan? Ini gambaran. Iya, merepet. Kosong. Poek. Oh, gambaran ieu mah. Jero. Gambarna ka mana ieu? Kahapus, kucai. Dia senior mah. Cak atuh, bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Nincek keong. Keongnya biasa. Luka. Gitian teh. Ah, di mana? Kamari dia. Oh. Abi yang melakan, Pak. Nos. Turun atuh. Ini kacugak, ah. Tuh, ah. Awi deh tuh. Tuh, ah. Intihan. Tuhan. Bae lah. Turun we. Abahna. Badi ya. Ya. Sekarang kita proses. Awas, mana nincak tadinya ketung eta. Wah, Kudu aman. Menan- Proses menandurnya.
Kita mau seberiji mak. Oh bebas. Abi mah biasanya mau 10 bae. Siap. Mana gambarna teka ciri. Omol. Omol, apal omol? Omol teh amun bahasa Indonesia nama agak-agak banyakan. Kalau ecek bahasa Indonesia mah dikit-dikit. Asih. Kalau agak banyakan nanti teh kalau ku keong ada sisa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dipelakan kula laki mangkana sok jadi lalaernya. Lalaer kanyut. Ih, resep. Iya melakan mah. Diajar mah anu bisa jero beuteng. Mau opat ya. Capek lo bating. Ajaib popoyan pang pinter nama mak. Di dia mah amun anu pinter mah biasanya mawana 55. Wah, berebet juga balapan. Ini juga dari baralap gitu tuh nya. Madap. Celah. Dah tuh ieu mah ai karung kitu masuk ieu rancingeus. Hei. Cangkeng. Jadi cangkengnya karek sakedeung komo ibu-ibunya. Komo ibu-ibu Wah. Kita harus bersyukur tuh. Demi menghidupi keluarga deh. Wah, kerja kerasnya. Nongeng isuk-isuk pikalohor. Naon ngaranna disebutna teh? Tandur. Tandur. Amun bahasa Indonesia mah menanamnya. Ya, menanam padi di sawah. Cangkul nu jero. Geningan aya calana jero. Halo. Bah keur naon, Bah? Tong leupangan wae mah dibayar. Ayo abi asup hitungan ke? Oh, melakana mah geus lihai na. Iya, teu ka bawah ieu. Lahernya. Wis, mawas beriji tadi teh poho euy. Tuh, tilu. Tilu. Wah, tilu ah. Sah, capek gak ah? Jadi kagok kah? Ya saya jajar deh, pamali. Tong boros sabeungkeut sakarung dibeakeun. Oke guys. Dikarenakan saya belum terbiasa. Biasa ya cangkeng benang. Enak mah urang tutup we nya. Nah, siap. Kedua di cuacana rada ngelekeb. Urang tutup we ganya capek. Boleh. Ada tuh. Sebebenangan lumayan. Lumayan. 70.000. 70.000-nya. 70.000. Urang tutup lah kalau kumaha laga. Oke pemirsa. Karena saya udah lulus, udah lungse. Kesana kemari tadi babut terus ngilu tuang jeung mak-mak. Alhamdulillah mak-mana bararager di dieu mah. Teu jarolid. Ulang tutup wae pada perjalanan pagi-pagi yang sangat indah ini. Di rancangan ku mak-mak anu bersemangat untuk kerja di sawah. Oke. Demikianlah. Sebelum kita tutup, jangan lupa kan enggak?
like, and comment. Dan jangan lupa lagi subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga yang subscribe diberi rezeki yang melimpah. Amin. Amin ya robbal alamin. Pamitan dulu ada kayak ibu. Pamit dulu. Hei mama, abi dek uih heula nya. Cing sararehat. Amin. Cing seueur rezekina. Cing dibabarikeun rezekina. Bulak baliknya. Yuk, dadah semuanya. Dadah. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dadah. Kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.